empang kenaon ya. Mancing nan. Menang teh laukna. Oh, itu menang ku saha empang urang, lauk urang. Mari kira-kira we. Maksudnya anu diusupna laukna adu benang Oh, eueuh. tah begitu karak bener mana. Cacan menang nan. Lain teu sanarin geus stil abis ge ya. Reka mana ya? Urang keluar kota ya nan ya. Ngan mobil kriptan ku pemajikan. Ku oling dia. Ada kitu mah turun reka teh heula nya. Heeh. Dong. Nan, kira ya? Anon ya. Lain ngomong-ngomong boga kesik teh. Urang mah teu boga tapi loba di itu nu batur mah di pangkalan mah. Oh. Oke, mana ya kabar dulu nya. Ah, siap. Nya urang ngecenya. Iya, Pak. Mana yang benar kesik eueuh. Atuh iya orang dia. Yang bandar kesikna di dia. Lain nu nuhangan kesik mah jong. Ah, itu si petu. Heeh. Gede perluna. Ai sabarak kibik nama teh nyaho ieu. Can dieukeun. Bangsaan butuh kesik. Juragan empang. Tah ka dieu we teh kesik petu rek 10 kubik aya. Oh, kitu nam kek dah kurang disampaikan deui nya ka juragan empang dah. Sekitunya. Juragan cager. Alhamdulillah. Lain kamari kan ngomong mahan kesik. Geus kurang dibedakeun tunggal kesik, berikut orang nongka lokasi, kira-kira 10 kubik mah aya, juragan. Pan urang mana yakin ge nan, urang bukan ukur sacau. Ah, tahu emang jeung naon gitu. Urang mah jeung nyager jagong. Pas orang mah jeung naon ngebangun gitu tah.